Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dina wangket ayeuna dina ayeuna simkuring mukri dina channel Desya Dasya. Insyaallah urang ngalogatan kitab Riyadul Badi'ah, kitab Riyadul Badi'ah, kitab fikih anu dikarang ku Al-Mukarram Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah. Nami kitabna Ar-Riyadul Badi'ah fi Usuluddin wa ba'di furu'i syar'iyyah. Hiji ulama di negeri Mekah, anjeunna lahir tanggal 1233 Hijrah sareng ngantunkeun 1335 Hijrah. Mudah-mudahan simkuring nedap perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala, dipaparin kemudahan kamirahan sareng pahala ganjaran utamina didugikeun ka pengarang ieu kitab sareng sepuh simkuring almarhum Bapak Utar sareng almarhumah Ibu Nani Rahaini. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi ngawitan nabi ngaos ieu kitab Riyadul Badi'ah kalawan asmana Allah, pitulungna Allah Subhanahu wa taala, kamurahan Allah Subhanahu wa taala, sifatna Allah Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia rauh di akhirat. Ar-Rahimi tur sifatna Allah anu maparin nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu mangeranan sakabeh alam. Wassalatu sareng mugia ieu rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana ala sayyidina eta tetep kapanutan urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalin anu jadi pamimpinna para utusan. Wala alihi sareng muga ieu shalawat sareng salam didugikeun ka keluargana wa sahbihi sareng sahabatna Kangjeng Nabi ajmain tegasna sakabehna, wattabi'ina sareng kajalmi-jalmi anut ka Kangjeng Nabi lahum ka para sahabat Kangjeng Nabi ihsanin kalawan kaasayan ila yaumuddin dugi ka poena kiamah. Amma ba'du saparantos ngucapkeun bismillah sholawat sinareng salam. Fahada maka ari nu hadir dina hate kaula muhtasaron nyaeta hiji kitab anu ringkes fi usuluddin dina nerangkeun pokok-pokona agama wa jumlatin sareng kumpulan min furu'ihi tina pirang-pirang cabangna agama ala mazhabil Imam Syafi'i netepan kana mazhabna Imam Syafi'i radhiya mugi ngaridhoan sa Allahu Allah anhu ka Imam Syafi'i. Samaituhu ngaranan kaula ieu musannif kana ieu kitab ti Ar-Riyadul Badi'ah kana kitab Riyadul Badi'ah fi usuluddin dina mertelakeun perkara-perkara agama wa badi furu'i syariati sareng sawarehna cabang syariat cabang agama. Rojian hal nangarep min kaula minallahi ti Gusti Allah ayan fa'a kana
kana maparin manfaat Allah bihi kana ieu kitab tulabatal ilmi ka kaseseuranana khususna maka nyuprih ilmu. La siyamal mubtadiina sumawana kajalmi anu mimiti diajar kabeh. Wa ayu wajha sareng hadapkeun Allah ilaihi kana ieu kitab muhtasar teh rukbatar ragibina kana jalma-jalma anu mikaresep kabeh. Wa alam sareng kanyahokeun ku anjeun anahu kana sanyana kalakuan yajibu eta wajib ala kulli syahsin kasaban-saban jalma mukallaf minal mukallafina tegasna mah di jalmi-jalmi anu balik tur berakal walau kana sanajan eta jalma rafiqon eta abid. Naon aya ripa kedangan nyahokeun ieu jalma mukallaf arkanal islami kana pirang-pirang rukun Islam wal imani sareng rukun iman. Fa arkanul islami maka ari sanyanyana pirang-pirangna rukun Islam eta khamsatun aya 5. Antashhada kahijina kudu nyaksian anjeun alla ilaha kana sanyanyana kalakuan eta tetep teu aya pangeran anu wajib diibadahan, teu aya pangeran anu wajib disembah illallahu angin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna sareng sanyanyana Muhammadan kangjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Allah. Wa tuqimu sareng kadua ngadegkeun anjeun as-shalata kana salat wa tu'tiya sareng katiluna mikeun anjeun maparin anjeun az-zakata kana zakat. Wa tasuma sareng kaopatna puasa anjeun Ramadana dina bulan Ramadan. Wa tuhijjal baita sareng kalimana hindit anjeun munggah haji anjeun ka Baitullah. Ini stato ta di mana mampu di mana kawasa anjeun ilaihi munggah haji sabilan di jalana. Wa arkanul imani sareng ari pirang-pirang rukun iman eta setatun aya genep antuk mina ngimankeun anjeun kedah iman anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi sareng malaikatna Allah wa kutubihi sareng pirang-pirang kitabna Allah wa rasulihi sareng kana pirang-pirang rasulna Allah wal yaumil akhiri sareng kana pirang-pirang poe akhir wabil qadari sareng kana papasten takdir khairihi rek papasten nu sae wasyarrihi sareng papasten anu awon wa yajibu sareng wajib alaihi ka jalma mukallaf aidon deui aya ripa kedah uninga mukallaf aqaidal imani kana pirang-pirang aqaid iman akidahna iman wahia sareng ari aqaidul iman teh as-sifatul wajibatulillah nyata pirang-pirang sifat anu wajib ka Gusti Allah Ta'ala nu maha luhur wa mustahilatu sareng sifat-sifat anu mustahil alaihi ka Gusti Allah wal jaizatu sareng kedah uninga mukallaf kana sifat jaizna Allah sifat wenangna Allah fi haqqihi dina hakna Allah Ta'ala wa sifatul wajibatu sareng kudah uninga mukallaf kana pirang-pirang sifat nu wajib lirusuli pikeun pirang-pirang utusan Allah pirang-pirang rasul alaihim eta tetep ka pirang rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana wal mustahilatu sareng kedah uninga mukallaf kana sifat mustahil alaihim ka para rasul wa jaizatu sareng sifat wenangna
sifat wenangna fi haqqihim di hakna para rasul. Wajibu maka wajib lillahi ka Allah ta'ala nu maha luhur naon al wujudu sifat wujud hartosna Allah aya wal kidamu sarang sifat kidam hartosna ti heula Allah wal baqa'u sareng sifat baqa hartosna kekal Allah wa mukhalafatu ta'ala sareng sifat mukhalafah hartosna ngabedaan Allah ta'ala di jami'i khalqihi kasakabeh makhlukna Allah wa qiyamuhu sareng uninga sifat na qiyam hartosna siam qiyam teh ngadeg atanapi jumeneng ta'ala Allah ta'ala binafsihi kalawan zatna Allah ta'ala wa maknahu sareng ari maknana qiyamuhu annahu sanya-nyana Allah ta'ala nu maha luhur la yaftakiru eta teu mika butuh Allah ila zatin kana hiji zat yakumu anu nganggona Allah biha dina eta zat wala jeung henteu ila maujudin mika butuh Allah kana anu ngayakeun yujiduhu anu ngajadikeun anu ngayakeun ka Allah balik ta huwa ari Allah ta'ala al mujidu lil asya'i eta anu ngayakeun kana pirang-pirang perkara kulliha tegasna mah sadayana perkara wajibu sareng wajib lahu ka Gusti Allah ta'ala nu maha luhur al wahdaniyatu sifat wahdaniyat wa maknaha sareng ari maknana wahdaniyat annahu sanya-nyana ta'ala Allah ta'ala basania teu aya duana lahu eta tetep ka Gusti Allah fi zatihi dina zatna Allah wala fi sifati jasareng teu aya duana tina sifatna Allah wala fi af'alihi sareng teu aya duana dina padamelana Allah pahada maka ari ieu eta situn genep sifatin situ sifatin eta genep pirang-pirang sifat al ula anu kahiji minha tina anu genep tu sama di ngaranan ieu anu hiji teh sifatan nafsiyatan sifat nafsiyah sifat bangsa zat wahia sareng ari sifat nafsiyah al wujudu nyaeta sifat wujud. Jadi sifat wujud teh sebutna sifat nafsiyah. Wal khamsatu sareng ari anu 5 allati anu ba'da saparantos sifat wujud yuqalu dinamian laha kana eta anu 5 sifatus salbiyah sifat salbiyah. Sifat nafsiyah hiji sifat salbiyah 5. Wajibu sareng wajib lahu ka Allah ta'ala aidon deui sab'u sifatin naon 7 pirang-pirang sifat yuqalu anu sok dingaranan anu laha eta tetep kuno 7 sifatun hari sifat ma'ani naon wae cenah sifat ma'ani teh wahia ari sifat ma'ani teh al qudratu kaiji sifat qudrah hartina kawasa Allah wal iradatu sareng sifat iradah hartosna ngersakeun Allah wal ilmu sareng sifat ilmu hartosna uninga Allah al muhitu tegasna mah ngaliputan Allah bijami'il maklumati kasakabeh perkara-perkara anu kamaklum nu kauninga wal hayatu sareng saterasna teh sifat hayat hartina Allah teh hirup wasami'u sareng sarejengna sifat sama hartosna uning hartosna ngupingkeun Allah
wal basaru sareng sifat basar hartosna ninggal Allah, wal kalamu sareng sifat kalam hartosna dadawuh Allah. Al khali anu suwung kalam Allah anil hurufi anu sepi kalam Allah anil hurufi tina pirang-pirang huruf wal aswati sareng pirang-pirang suanten suara, wa ghairiha sareng saliyana huruf sareng aswat. Mima tina perkara yujadu anu kapanggihan ieu ma fil kalami dina cariosan, fil kalamil hawadisi tina cariosan pirang-pirang hawadis pirang-pirang makhluk. Wa yastahilu sareng mustahil alaihi ka Gusti Allah taala al adamu sifat adam hartosna teu aya Allah, wal hudusu sareng sifat hudus hartosna Allah anyar, wal fana'u sareng mustahil ka Gusti Allah sifat pana hartosna Allah ruksak, wa mumasalatu ta'ala sareng mustahil ka Gusti Allah eta sifat mumasalah hartosna nyaruaan ka Gusti Allah taala, nyaruaan Gusti Allah taala lisain kana hiji perkara min khalqihi ti makhlukna Allah. Wafsiqaruhu sareng mikabutuh Allah ila zatin kana hiji zat au mujidin anu atawa anu nganyarkeun atawa anu ngayakeun. Mustahil Allah butuh kana hiji zat atau kanu ngayakeun. Wa alla yakuna sareng mustahil henteu aya Allah eta wahidan anu teu sahiji fi zatihi dina zatna Allah au sifatihi atana sifatna Allah au afalatna atanapi afalna Allah. Wa yastahilu sareng mustahil alaika Gusti Allah taala al aju sifat aju apes, wa wujudu syai'in sareng ayana hiji perkara minal alimi tina alim bi ghairi iradatihi kalawan henteu kersana Allah taala, wal jahlu sareng mustahil Allah jahlu bak bodoh bisain kana hiji perkara minal maklumati dina perkara anu di maklum, wal mautu sareng mustahil Allah gaduh sifat maut, wasamamu sareng torek, wal umyu sareng buta, wal bukmu sareng piru atau bisu, wa wujudu harfin sareng aya huruf aw sautin atawa mustahil aya suara fi kalamihi dina kalamna Allah al qadim anu qadim, wa yajuju sareng wenang fi haqqihi tina hakna Allah taala aja wa jalla halna maha agung Allah, tur maha gagahna Allah fi'lun midamel fi'lu kulli mumkinin midamel kana sakur-sakur perkara anu mungkin. Wa tarku sareng ninggalkeun anu mungkin, wa yajibu sareng wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ijmalan kalawan jalan ijmal naon kullu kamalin kana sakur-sakur kasampurnaan yaliku anu layak ieu kasampurnaan bizati kana zatna Allah ala aliyati anu maha luhur Allah. Wa yastahilu sareng mustahil alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala kullu naqaisi naon saban-saban kekurangan, mustahil Allah agaduhan sifat kekurangan. Wa dalilu sareng ali dalilna ala zalika kana yen Allah teh kasipatan ku pirang-pirang sifat kulihi tegas nama sakabeh sifat wujudun nyata ayana hadal alami ieu alam ala hada sakli
hal natepan kana ieu ala hadza syaklil badi'i kana bentuk nu arane nu aneh diadul badi'ah kebon hartos teh pirang-pirang kebon nu aneh wa yajibu sareng wajib bi rusuli ka pirang-pirang rasul alaihim eta tetep ka pirang rasul assalatu wassalamu mugia shalawat sareng salam. Sifat wajibna rasul teh as-sidqu ka hijina sifat sidik hartosna bener fi jami ahbarun ti saban-saban berita kabar bihi nu aya di eta rasul disampaikan ku eta rasul walau bil mijahi sareng sanajan kalawan banyol wal amanatu sareng kaduana sifat amanah wal fatonah katiluna sifat fatonah cerdas wa tabligu sareng sifat tablig hartosna nyampeikeun rasul ma panu perkara umiru anu dipiwarang ka eta rasul nu miwarang Allah ka eta rasul kata pirang-pirang rasul bitablihi kana nganyampeikeunna perkara lil khalqi kasabeh makhluk wa yastahilu sareng mustahil alaihim ka pirang rasul al-kizbu sifat bohong wal hiyanah wal baladah sareng bodoh wa katmanun sareng nulayaan teu nyampeikeun atau nyumputkeun sayin kana hiji perkara mima tina eta perkara umiru anu diparentahkeun eta perkara teh ka rasul bitablihi kana ngadugikeun eta perkara wa yajuju sareng wenang fi haqqihim dina hakna pirang rasul sifatul basyari sifat kamanusiaan allati anulah henteu tan kusuk matak ngurangan eta sifat basyariah bisa babiha kalawan sabab eta sifat basyariah teh naon marotibuhum martabatna pirang rasul alaliyah anu aragung kal akli seperti sifat basyariah teh nyata tuang rasul ge tuang asyurbi sareng leueut wal marodi sareng teu damang wal wiqai sareng jima al halali anu halal wa yujma'u sareng dikumpulkeun naon makna hadhihi sifati maknana ieu pirang-pirang sifat kulliha tegasna sadayana sifat qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tina ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yajibu sareng wajib alal mukallaf pika jalma nu mukallaf balik berakal aidon deui naon aya takida ngaitikadkeun mukallaf anal malaikat saestuna malaikat alaihim eta tetep ka pirang-pirang malaikat as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatanana min jumlatin eta satengahna tina golongan ibadillahi pirang-pirang hambana Allah al-mukramina anu marulia kabeh wa annahum sareng saenyana ari malaikat eta maksumuna sadayana dimaksum diraksa ku Allah min jami'il ma'asi tina milampah sadayana perkara maksiat munazzahuna turdi bersihkeun malaikat kabeh an sifatil basyari tina sifat-sifat kamanusiaan wa annahu sareng saenyana kalakuan la ya'lamu eta henteu aya nu uninga kasratahum kana seueurna malaikat illallah angin Allah jadi malaikat mah seueur tapi teu uninga jumlahna sabaraha mung Allah wa minhum sareng satengahna tina malaikat Jibrilun aya tisapalihna tina malaikat teh malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil malaikat Israfil wa Azrailu sareng malaikat Izrail wa haulail arbatu humur usau nu opat ieu teh nyaeta pamimpinna para malaikat malaikat Jibril Mikail Israfil Izrail pamimpinna para malaikat
Wahum sareng ari ieu nu opat teh abdulhum anu pangmulya-mulyana malaikat. Wa minhum sareng eta tetep tina sapalihna malaikat eta hamlatul arsy, sapalihna malaikat teh aya malaikat hamlatul arsy. Hamlatul arsy teh malaikat anu nanggung nyangke aras. Wahum ari malaikat hamlatul arsy al-an dina waktu ayeuna eta arbatun aya opat. Wa yuzadu sareng ditambahan ka malaikat nu opat yaumal kiamah dina poe kiamah arbaatun opat malaikat. Wa minhum jeung sareng tina sapalihna malaikat aya munkarun, aya malaikat munkar, wa nakirun, malaikat nakir, wa ridwanun sareng malaikat ridwan, hazinul jannati anu jadi kuncina surga. Malaikat ridwan kuncina surga, penjaga surga. Wa malikun sareng malaikat malik, hazinun nari anu jadi penjaga neraka atau kuncina neraka. Wa ayatakida sareng kedah ngaitikadkeun, kedah nekatkeun mukallaf anna afdalal khalqi karena sanyanyana pangmulya-mulyana makhluk kullihim tina sadayana makhluk eta nabiyuna kangjeng nabi urang sadayana, nabi urang sadayana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi diantara makhluk ciptaan Allah teh abdulul khalqi kullihim nabiyuna Muhammadun. Jadi Nabi Muhammad nu pangmulya-mulyana makhluk teh. Summa rusulu maka kari-kari para rasul, sumal anbiya terasna para anbiya, sumal malaikat terus malaikat, shalawatullah wassalamun alaihim. Sohama somak sahabatu terasna nu pangmulya teh saparentosna kangjeng nabi, para rasul, para nabi, para malaikat nyata para sahabat radhiyallahu anhum, mugi Allah ngaridwan ka eta para sahabat. Wa yatakida sareng kedah ngaitikadkeun jalmi mukallaf annal khalqa sanyana karena sanyana makhluk kulluhum tegas nama sadayana khalqa sadayana makhluk eta yamutuna bakal maut kabeh makhluk indan kidoi nalika beak marihim pirang-pirang umurna. Jadi kabeh makhluk bakal maut lamun geus beak umurna mah. Wa anal qabidu sareng sanyanyana anu nyabutan anu nyabut li arwahihim ka arwahna eta makhluk malakul mauti nyata malaikat maut. Wa huwa ari malaikat maut teh Azrailu nyata malaikat Azrail atau Israil. Wa annahum sareng sanyana sakabeh makhluk eta yusaluna bakal ditaros ieu makhluk ba'da dafnihim saparantos dikurebkeun ieu makhluk fi kuburhim dina kuburanana illa angin jamatan mahsusina sagolongan anu ditangtukeun kabeh. Wa nahum sareng sanyana sakabeh makhluk eta ya ba'asuna bakal dihudangkeun deui kabeh makhluk yaumal kiamati dina poe kiamah. Wa yuhasabuna bakal dihisab ieu makhluk fi mauqifi dina mauqifna ala amalihim kana pirang-pirang sakabeh amalna makhluk bakal dihisab amal makhluk teh. Manusia jin teh ila angin manjalma yadkhulul jannah anu asup ka sawarga bi ghairi hisabin tanpa hisab. Di aya makhluk anu teu dihisab saha wae engke diterangkeun. Wa anna amalahum sareng sanyana amalna makhluk kullaha tegasna sakabehna tu zanu bakal ditimbang pil mizani tina timbangan
wa annahum sareng sanyana sakabeh makhluk yamurruna eta bakal ngaliwat kabeh makhluk jami'an sadayana ala sirati kana luhureun cukang luhureun jembatan wa anal mukminina sareng saestuna sakabehna jalmi mukmin eta ayashrobuna bakal ngarinum ya mukmin min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tina talagana Kangjeng Nabi Muhammad namina teh talaga Kausar wayana luna sareng bakal menang ieu jalma syafaatahu syafaat Kangjeng Nabi yaumal kiamati dina poe kiamah wa akbaru syafaatihi sareng ari panggede-gedena syafaat ti Kangjeng Nabi eta syafaatul uzma namina syafaatul uzma fi fasril qada'i dina waktu misahkeun hukuman wa ayata kida sareng kudu ngetekadkeun jalmi mukallaf anan nabiyina anan nabiyana saestuna Kangjeng Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiun eta bangsa Arab Quraisyun tegas nama kabilah Quraisy wa huwa sareng ari Sayyidina urang teta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Kangjeng Nabi Muhammad putra Abdullah putra Abdul Muttalib putra Hashim Hashim putra Abdi Manafin Abdi Manaf bin Kusain putrana Kusai bin Kilab bin putrana Kilab bin Murrah putrana Murrah bin Ka'b bin Murrah putrana Ka'ab bin Lu'ayin Ka'ab putrana Lu'ay bin Ghalib Lu'ay putra pamegetna Ghalib bin Fihrin Ghalib putra pamegetna Fihir bin Malikin Fihir putrana pamegetna Malik bin Nador Malik putrana Nador bin Kinanah Nador putrana Kinanah bin Huzaimah Kinanah putrana Huzaimah bin Mudrikah sareng Huzaimah putrana Mudrikah bin Ilyas sareng Ilyas Mudrikah putrana Ilyas bin Mudor sareng Ilyas putrana Mudor bin Nizar Mudor putrana Nizar bin Ma'ad Nizar putrana Ma'ad bin Adnan sareng Ma'ad putrana Adnan wa ummu sareng ari ibuna Sayyidina Muhammad teh eta Aminah bintu Wahbin putra istrina Wahab bin Abdi Manaf bin putra Abdi Manaf bin Zuhrah putrana Zurah bin Kilab sareng putrana Kilab wa nau sareng sanyanyana Kangjeng Nabi eta abiyadun anu bodas musyarrabun anu dicampur bihumratin kalawan semu beureum bodas semu beureum wa nahu sareng sanyanyana Kangjeng Nabi eta khatimul anbiya panutupna para nabi wal mursalin sareng panutupna para rasul wa nahu sareng sanyana Kangjeng Nabi eta wulida dilahirkeun Kangjeng Nabi bi Makkah di negeri Mekah wa bu'isa sareng diutus Kangjeng Nabi biha di Mekah wa hajaro sareng hijrah Kangjeng Nabi ilal Madinati Munawwarati ka kota Madinah Munawwarah ba'dal Isra'i saparantos Isra wa mata sareng ngantunkeun Kangjeng Nabi biha di Madinah wa dufina dikurebkeun Kangjeng Nabi biha di Madinah fi baiti Aisyah di bumina Siti Aisyah radhiyallahu anha wa anna syari'atahu sareng sanyana syariatna Kangjeng Nabi eta nasakhat nyalin syariat Kangjeng Nabi jami asyara'i sabiqati kana sakabeh pirang-pirang syariat anu kapungkur alaiha kana syariatna Kangjeng Nabi watabko sareng tetep ieu syariat mustamiratun
halna tetep ila yaumil kiamah dugi ka poe kiamah. Wa yajibu sareng diwajibkeun deui ala mukallaf ka jalmi nu mukallaf balik berakal ayeuna deui aya ripa nguningakeun ieu mukallaf syara'i adini kana pirang-pirang syariatna agama wahia ari syariatna agama eta furu'uhu cabang-cabangna agama wa ahammuha sareng ari pang penting-pentingna pang dines-dinesna atau haratu toharoh bab toharoh as-salatu bab salat wa zakatu sareng zakat wa shaumu sareng bab puasa wal haju sareng haji wa natlubu sareng nyuhunkeun kaula sadayana minallahi ta'ala ti Gusti Allah nu maha uninga nu maha luhur al-i'anata kana pertolonganana ala zikril ahmi kana nyarioskeun anu leuwih penting leuwih dines minha dina ieu syariat agama wal barokah sareng nada barokahna fihi dina agama fanaqulun maka nyarioskeun kaula kitabut taharati wallahu alam bimuradih. Alhamdulillah muqaddimah parantos diaoskeun hapunten sateacana bilih rusuh teuing mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.